Aya serigala nuker lapar Omin. Hiji waktu datang ka imah warga. Sanggeus aya di satu kangeuna imah warga. Kumanehna kadenge lamun di jero imah teh aya saurang awe nu keur nyarikeun anakna. Ujang dengekeun ye nya, lamun ujang ceurik wae kumaha rek di luar geura rek diparabeun ke serigala. Sok rek repeh moal. Atuh serigala atoh badangan denge kitu teh Omin. Ari budak nu keur di jero imah tuluy ngahing-hing ceurik di batan repeh mah. Serigala beuki atoh tah Omin. Jadi tungguan kumanehna teh nepikeun ka subuh. Tapi budakna teh dikeluarkeun ku indungna. Dilai lama meureun kesel eta serigala teh Omin. Bari tuluy nangtung. Ari cek serigala na kumaha cenah wa? Ari cek serigala teh bari ngaleos. Dasar awe penipuan unggul. Aya seorang polisi anu rada ngora keneh datang ke warung Min. Ari nu boga warung teh bapak-bapak. Sanggeus nepi ka warung pok nyarita teh polisi teh kana boga warung. Pak, bapak kamari ngajual antimo ka saya teh palsunya. Palsu kumaha kitu Pak? Nya kamari saya meuli antimo teh di 2 siki, pas diinum teh geuningan reaksina naon Pak? Anggar geuningan mabok. Ulah rek macem-macem nya Pak. Saya teh penegak hukum ieu. Ari cek tukang warung teh bari ngadeg-deg. Dupi bapak teh di kepolisian Pak. Nya saya teh kepolisian, kade ulah coba-coba nipu nya Pak. Atuh pantos pami kitu mah Pak. Moal mempan antimo na ka bapak mah tuh. Kumargi kapanan bapak tos terang ku anyun di kapung kuroge. Pami antimo mah kanggo darat laut sareng udara. Kanggo kepolisian mah teu aya Pak. Aya ibu-ibu anu jualan kue di pasar Omin. Tisuk jedur nempikeun ka beurang can ngalarisan teh si ibu teh. Nya teu lila ti harita anu datang ka dinya saurang awe rada ngora keneh. Atuh-atuh tukang kue teh tuluy nanya, "Neng bade ngageuleuh kue?" "Mohon Bu." "Kue naon?" "Kue pacar ya Bu. Dibungkus we nya nanging ulah ngesalingkuh. Cintana we diseueuran, tambihan we satiana sacukupna. Masa laluna pisahkeun Bu. Ngan kade ulah hilap, masa depanna mah hijikeun nya Bu." Atuh olohok si ibu teh Min. Tuluy cek si ibu na kumaha cenah mah? Ari cek si ibu na teh, "Be, cilaka aing mah. Buah-buah stres sigana ya awe teh." Wah, ada pengalaman uang waktu keur ngora. Lamun madengaran kontak pamajikan dina HP wa. Sok naon wa? Anyar kawin mah my lovely wife Omin. Nu artina istri tercintaku. Nah, lamun geus tahun kawin naon wa? My wife. Geus 5 tahun kawin. Artina imah 10 tahun kawin. Kantor pusat 15 tahun kawin. Propos 20 tahun kawin. Mabes Polri 25 tahun. Wrong number alias salah nomor Omin 30 tahun. Wong edan taring 25 tahun. Naon diaranana wa? Malampir Omin. Aya Sintong jeung si Udin nanyar ka karek boga HP Omin. Malum kangaran jalma nu kakarek boga HP masuk cara apa kana naon kapanan. Nya hiji poe kaparengan si Udin ngalewat ka imah Sintong. Katanya teh Sintong penyepangan pagar nu aya di hareupeun imahna. Nya ditanya ku si Udin teh, "Tang, ari sareng na keur naon wong gawe teh? Make jeung nyepang pagar kitu." "Weuing jadi kusian pulsa Din." "Nah, naon hubunganana make jeung kudu nyepangan pagar sagala? Telepon we operator." "Justru eta masalahna Din. Kita tadi teh dewe ditanyakeun pagar, tapi teu bisa keneh wae geuningan. Nya laeng mah masih mending tong ditanyakeun pagar, weuing leuwih parah." "Dari laeng ditanaon gitu Din?" "Weuing mah kita mencet bintang, pamohalan teh atuh bintang bisa dipencet. Wali ke rumah kitu." Aya sekretaris AWW Omin anu keur tulis di ruangan kantor menjadi bosna. Teu ti harita nya datang bosna lalaki. Gek diuk nuhurun meja hareupeun sekretaris teh. Tuluy nanya ka sekretarisna, "Kumaha ning? Nata aya nu kudu ditandatangan ku Bapak?" "Teu aya Pak." Bari nenyo kana calana bosna anu keur diuk di hareupeun manehna. Ari si celeting calana bosna teh muka. "Oh nya syukur atuh. Riu anu kudu ditandatangan ku Bapak mah." "Mohon Pak, mung eta garasina muka." "Garasi anu mana?" "Eta anu Bapak." Tuluy tungkul ta si bosna teh. "Waduh, nari bieu neng ningal Harley nu Bapak?" "Teu aya teh ya Harley Pak, mung skuter alit anu bana 2 bar jeung kempes."
aya preman tiluan omin geus marabok mana teh nya maga taksi nu keur ngaliwat sanggeus taksi eureun tuluy anu tiluan naik ka jero ari supir geus apaleun yen anu tiluan teh keur marabok tuluy ku manehna eta mobil teh dirupan hungkul mesinna tapi ente bari dijalankeun kitu teh teu lila ngalieu ke tukang bari ngomong ka anu tiluan atas dugi ya Kang preman nu kahiji turun bari mayar ka supir preman nu kadua turun bari nganuhunkeun nuhun ya Kang tak preman nu katilu turun geus kitu nyamperkeun ka hareup tuluy nyabok kana beungeut supir atuh supir teh reuas bari jeung sieun sabab rumasa geus ngabobodo ka maranehna tuluy nanya eta supir teh kunaon makanya nampiling ka abdi Kang maneh tadi mah mobil tarik-tarik teuing sia teh di jantung mendadak coblok majarkeun teh tarik teuing cenah men korek apal ayeuna dewek momin apa naon kitu sing horeng asal ngaran kaca spion teh ti bangsa urang momin ti si Supri jeung si Ono di tahun 1800-an kusabab di zaman harita macan aya spion nyaji waktu si Supri jeung si Ono arenit make mobil si Supri anu nyetiranana si Ono nu diuk di gigireuna setiap kali lamun rek nyelip kana mobil anu aya di hareup si Supri sok nanya ka si Ono di tukang spion sepi tema si Ono teh atuh belanyong mobil teh dilompatkeun ku si Supri tah setiap kali rek nyiap kan kitu jeung kitu men spion sepi nya nepi ka diayaan kaca nu dikencak jeung katuhuan mobil adena we Ono ngaranna men lain Ateng nah lamun Ateng kumaha kitu oh nya sepi teng di hiji rumah sakit kamari aya berita nu menghebohkan men ari berita teh kieu aya saurang bayi anu kalahiranna tanpa tulang nu akhirna loba wartawan nu ngarasa penasaran hayang nyaho tina masalahna nya datang ka rumah sakit sanggeus area di ruangan bayi anu kalahiranna tanpa tulang salah seorang wartawan nanya ka kolotna bayi teh maaf gimana kejadiannya Pak anak Bapak bisa lahir tanpa tulang begini Mas pas kemarin istri saya mau melahirkan pamannya belum sempat ke sini sekarang masih di Medan paling besok lusa lah baru bisa nyampe ke sini sing horeng geningan tulang temang naumin mana kadi ku zaman ayeuna mah sok sambarangan dari naon teh loba pisan jama panipuan anu minta nomor HP mah anu minta nomor rekening atau kudu waspada urang teh nya babana matakna masa kamari ngesian pulsa ka konter 100.000 keur ngesian kana nomor anu bapak ari tukang konter teh minta nomor ka emak ku mama diberi nomor anu palsu babana henteu dibikeun nomor anu bapak samarukna mudah emak teh bakal menang di bawah doku manehna bu pantesan can asup keneh wae atuh pulsana